Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnata wal jama'ata min yaumina hadza ila yaumina nahdah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayah. Wa qala Rasulullah man azama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Al-hadits. Wa qala du'a Allahumma rabbi syahri sadri, amin, wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arina batila batila warzuqna jatinabah. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Biasa ya, amin amin. Siga tarawih. Amin amin, siga tarawih. Amin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Para hadirin, para jamaah sadayana anu kupribados nepi ka hormat, para santriawan wal santriawati anu sami-sami nuju minari ilmu, mudah-mudahan urang sadayana dipaparinan ilmu anu seueur manfaat berbarokah. Amin Allahumma amin. Pak tarik teh karunya kata amin. Keruas teh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'abillah. Tekaraos kurang teh ayeuna tos dugi deui kana bulan dilahirkeunana Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Detik berganti detik menjadi menit, menit berganti menit menjadi jam, jam berganti jam menjadi hari, hari berganti hari menjadi minggu, minggu berganti minggu menjadi bulan, bulan berganti bulan menjadi tahun, tahun berganti tahun menjadi abad, terus jeung saterusna. Saur Gusti Allah, wal asr, demi masa. Innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Innal insana lafi khusr, sanyana manusia aya dina kaayaan rugi. Aya dina aya naon cenah? Rugi. Sadayana jelema rugi, petani rugi, pedagang rugi,
santri, Rugi. ustaz, Rugi. kiai, Rugi. ajelma, sadayana teh rugi jeung Gusti Allah. Ilaladina amanu terkecuali jalma-jalma anu ararif rima. Wa abiu solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis Sabri. hanya eta anu terugi mah. Jadi sadayana jelema rugi lamun teh mah teu aya keimanan dina hatena, lamun teh mah henteu dipake kahadean dina sapanjang hirupna gitu. Ngaji tara, sholat tara, zakat tara, sedekah oge tara. Tapi hartana melimpah, angger eta teh disebutna istidraj ti Gusti Allah. Gitu. Teu berkah angger sanajan beunghar sanajan kumaha ge. Sanajan beunghar sanajan kumaha tapi tanpa dipake ibadah mah eta termasuk golongan orang-orang anu rugi. Gitu. Ustaz ge sarua rugi. Oke Ustaz. Ustaz nu kumaha? Ustaz anu kalapetong. Gitu. Mudah-mudahan kurang sadaya mah henteu kaasupkeun jalmi-jalmi anu rugi. Alhamdulillah urang mah dina hati aya keimanan. Terutama iman ka Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anu mana dina danget ieu urang senantiasa ngarayakeun acara peringatan hari kelahiran Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eta bukti keimanan urang, bukti cinta urang ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa urang teh can pernah ningali Kangjeng Nabi teh kos kumaha? Wajahna kos kumaha Kangjeng Nabi teh? Keterganana kos kumaha Kangjeng teh? Tapi urang iman ka Kangjeng Nabi iman? Iman. Tah eta teh dasar naon atuh? Cinta. Sabab cinta itu buta. Buta itu mata. Mata itu bulat. Bulat itu bola. Bola itu permainan. Jadi cinta itu adalah permain. Eta mah cinta marane. Hanya sebatas permainan mah eta cinta marane. Ari cinta ka Kanjeng Nabi mah ulah dipake permainan. Gitu. Kumaha tuh buktina sok loba. Buktina mah loba. Gitu. Sabab cinta itu tidak butuh janji, tapi cinta itu butuh bukti. Terus buat janji doang aja naon dari dibuktikan gitu. Gitu. Mah bullshit cek berdak mah gitu. Naon dari bullshit teh? Cek arti ha? Bohong. Nah, gitu. Mana buktina orang? Alhamdulillah orang mah tadi sampai acan ieu dimulai urang tos maca sholawat 300 kali. Alhamdulillah. Eta tanda cinta orang ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa cek amang santri jeung ibu santri? Oke, cinta teh ambil maknawi. Gitu. Kumaha karah ambil maknawi teh kumaha teh? Wa huwa ma la yatalaffu bil lisan wala yudraku bil air wala yudraku bil cinta teh teu bisa diucapkeun ku lisan, teu bisa ditingali ku panon, balikna bisa katingali ku mata hate. Tah eta. Jadi orang cinta ka Kanjeng Nabi cinta. Kumargi kurang cinta ka Kanjeng Nabi, kurang baca sholawat heula sasarangan. Sholawat naon? Sholawat anahiyah bedanya anu kurang dihafal. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad salatan turagiru wa tunasitu wa tuhammisu bi'adi wa ila dinil Islam wa tuhammisu bi'adi wa ila
tariqati jami'ati nadatil ulama wa ijari sa'iri ala tariqati jami'ati nadatil ulama wa alihi wa sahbihi wa sallim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan turahibu aduna situ wa tu'annisu bi'ajriha wa ila idil Islam wa tu'annisu bi'ajriha wa ila idil Islam. Allah 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 Sabit Rasul ala jami'ah nadatil ulama lillahi kalimatillah jami'ah nadatil ulama lillahi kalimatillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan turahibu aduna situ wa tu'annisu bi'ajriha wa ila idil Islam wa tu'annisu bi'ajriha wa ila idil Islam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah. Jadi cinta teh adalah iman. Bagaimana saudara sebuah nazoman Tuba liman ro'ani wa amana bi summa tuba summa tuba summa tuba liman lam yarani wa amana bi. Tuba ai tuba teh hiji ngaran anu aya hiji ngaran tatangkalan anu aya di surga. Mata ahli logat ngamaknaan tuba eta adalah bahagia. Tuba bagja teman cek bahasa logat. Liman kajalma rohani yang pernah melihatku surga jeung Nabi wa amana bih jeung dina hatena aya keimanan, maka eta adalah orang-orang yang berbahagia. Saha anu pernah ningali kanjeng Nabi teh para sahabat. Nah eta atuh kumaha urang anu can pernah ningali kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi nyarioskeun 3 kali. Summa tuba. Berbahagialah. Liman kepada kalian semua wahai umatku, kanjeng Nabi. Liman kepada sahawai jamana kurang liman kedua wong. Lam yarani anu can pernah ningali kaula cek kanjeng Nabi. Wa amana bih tetapi dina haten aya keimanan. Saha eta? Urang sadayana anu janten umat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tah urang teh kudu lebih bahagia cek kanjeng Nabi. Nyarios lagi kanjeng Rasul 3 kali sumatuba. Berbahagialah. Kajal mah can pernah ningali ka kaula cek kanjeng Nabi tetapi dina haten aya keimanan. Nah, mudah-mudahan urang sadayana diaku umatna kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah. Gitu. Di antarana urang perbanyak berselawat. Apalagi ayeuna dina bulan Rabiul Awal. Di mana bulan Rabiul Awal ieu bulan
dilahirkan anak kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. tanggal baraha tuh kanjeng Rasul teh dilahirkan anak tanggal 12 Rabiul Dinten naon? Dinten Senin. Lainnya malam naon? Alhamdulillah mudah-mudahan berkah amin. Putra saha kanjeng Rasul teh? Abdullah. Ibuna saha? Aminah. Bibi amin. Nah, itu. Di antara teh kurang teh lamun hayang ngayakeun muludan teu boga modal bisa urang maca sholawat sabaraha we saseurna urang maca sholawat ka kanjeng Rasul diniatkeun arek muludan gitu insyaallah jantan eta omong lamun bari sedekah mah urang ajeuna deui teu kaur maca sholawat mah arek ieu cenah boga rezeki alhamdulillah boga seger meser kue-kue teh malah cuak cai jeung caung nama di pasar Oji bisa disedekahkeun bari niat mulut dan gitu. Orang mah sholawat mah sholawat pada sholawat lamun teh ibu-ibu boga anak atau nabi boga itu bari PPD budak teh maca sholawat Salatullah salamullah bari kitu gitu maca sholawat budak ceurik sholawatan loba lagam sholawat banyak loba aya lagam jablay segala aya jarang dibelai teh ya Rasulullah salamun alaika ya Rabbi asani wa apa tayajirotal alamin ya Allah ya Uhailal ju ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Rasulullah apa teman lagu jablay lai makin aku si jadul kata lagu yang baheula titik kapal lamun lapat katanya tetapi karena sholawat orang bisa PPD budak mulai mah PPD budak teh ini kieu ini misalkan orang leutik orang misalkan ya mah anak kecak aing teuing teh budak di ayunkeun ini teh ayun bari nyanyi bari ngaluh ngaluhuan bahasa ini teh lah ngaluhuan ini ayun ari ayun kita ini ya ari ayun ari ayun abi cuma anu geus geura bobo cuma anu geus geura bobo geus bobo geura modar tadi ku kesel tadi ini aduh pusing geura ieu incut rek sare-sare ari indungna eueuh ka mana indungna kalah nonton organ si gemil mah kalah nonton organ aduh ai balik teh bora-bora assalamualaikum mau jual kotok pantok boleh assalamualaikum mau kotok pantok pak kalau tadi buka-buka ini dari tekadengnya duduk Dikudor tuh lama. Ayah nangan ari sia teh cep ini teh balik nujuk adat-adatan. Mah cenah tadi buka-buka atuh pangkong. Dia anak sia dikeun sare cenah dikeun mependek. Budang deui we karek sare digeblug atuh pangkong. Dia cenah uruskeun cok mana teh cep ini teh boro-boro nguruskeun ka mangkok ka kamar cara pe mah. Cara pe sore nitip ku indung tadi kamar teh keur ngaca we. Keur nurutan biduan. Apal biduan? Ke artis organ. Mari muncul anak kaca teh. Percuma kau datang lagi. Aku sudah tak sudi lagi. Hiasan kaca selalu menggoda. Sanggup ku bawa mati terlalu parah ketot kau menyakiti
Aku sudah tak sudi lagi. Gua kata itu sudi mah. Cerita anak anu durhaka ke rumah eta budak teh ladang parabola. Apa tuh parabola? Parawan bolong teh heula. Es cendol di kalapaan apa? Budak gedol bapaan. Tadi nate kata budak teh. Jadi gitu tungtung nama Pak ada teh budak hidungna kok body kebalik. Nah, ulah gitu. Nah, uzubillah hibin. Jali. Jadi balik deh karena sholawat. Lamun budak jadi bacakeun sholawat. Sholawat. Ngan kali ulah termodal sih teh. Bermodal bari lanjut. Allah tuh. Ulah kali ulah eta mah. Ulah. Bahaya. Temenang. Ya, kali ulah. Dina waktu-waktu tertentu, di tempat-tempat anu mulia orang salawatan. Di saung mangga geus ngapalkeun jurumnya al-qalamul walaftul murakabul mubidu bil wadi langsung satu semua tuh. Capek yo geus menang 3 bab. Ayo bari salawatan bari kieu. Ya Rasulullah salamun amin ya Rabbi asa miwadaraji apatayaji rotam alamin ya uhai laju diwa karomi. Agak mana eta? Agak non coba lain. Hah? Agak dangdut itu mah. Agak daerah sama lagu daerah. Enggak kurasa. Ada kita teh. Ada kita teh daerah. Loba pokona lagam salawat mah itu penting urang didasari dengan rasa cinta ka Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin para santriwan wa santriwati rahimakumullah. Kangjeng Nabi teh jalmi anu mulia. Gitu. Nabi anu terakhir, anu awal jeung anu terakhir. Awal diciptakeun sebenarnya Kangjeng Rasul. Sedacan bumi, langit jeung saisina nu geus diciptakeun ti payun teh nyaeta Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dina naon atuh heula diciptakeun pertama Kangjeng Nabi dina nurna cahaya, dina cahaya. Gitu. Dikirimlah ditiupkeun ka patuanganana Siti Aminah hasil perkawinan sareng Sayyidina Ale. Said Abdullah. Oh, itu. Nah, betul. Kamu enggak tahu. Betul. Jadi Kanjeng Rasul teh jalmi anu banget mulia. Jalmi anu sampur. Matak salah jelema lamun ngucapkeun teu aya anu sampurna jelema mah cenah aya ge udud sia mah. Udud wae. Aya nu sampurna nyaeta Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tah eta jalmi anu sampurna mah Kanjeng Rasul. Lamun diceritakeun mah Kanjeng Rasul teh dina dedeganana kasep luar biasa. Bisa kasep banget ya Allah. Lamun diceritakan ke Kanjeng Rasul teh irungna mancung gitu, rambutna gali. Apa gali? Gali mah rintik lain, lurus lain, omong keribuk mah keribuk mah bulet ke helm, keribuk mah bulet ke helm lain. Tapi gali, ayo ojok mah herat atuh, ojok mah horas, ojok mah lamun buk pondok, dipak, eta mah ojok mah lamun aya balon gede teh bucak, eta mah ojok, lain memang. Tapi gali, ya lamun ditinggali mah rada-rada mirip seperti ini lah. Lamun panjang mah ieu lantaran pondok, saeutik maksudna. Nya henteu atuh jauh dibandingkan dengan Rasul. Jeung Nabi Yusuf oge Kanjeng Rasul mah gantengan Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lamun diibaratkeun lingkaran teh mata buleun dibelah dua satengah ka Kanjeng Nabi, satengah deui dibagi deui.
saparapat ka Nabi Yusuf saparapat deui dibagikeun sa alam dunya. Nah, iya sesa ngata. Kumaha kabagianana geus sesa orang Arab, sesa orang Turki, orang Irak, barang irungna. Orang Indonesia mah sesa. Irung panyesaan atuh kulit ngomong. Apa manusia teh diciptakeun di tanah. Tah, anu hideung nyokot taneuhna oge di taneuh hideung. Itu tah. Jadi Kanjeng Rasul teh kasep luar biasa. Hiji waktos urang ceritakeun ti awal helalahnya. Di awal. Eta pada ti heula teh. Jadi sapalih kisah menceritakeun bahasa Kanjeng Rasul nuju dikandung ku Sayyidatina Aminah. Sayyidah teh Siti bahasa urang mah. Eta teh Siti teh singkatan dari Sayyidatuna. Disingkat kurang Indonesia mah Siti. Gitu, Pak. Heeh. Eta asal nama tulisan Arab apa? Sayyidatuna. Sayyidah Siti Amin, Siti Aminah. Orang Indonesia mah disebut Siti. Nah, Siti Aminah waktu ngandung Kanjeng Rasul, aya dukun anu nyamperkeun ka Siti Aminah. Mun ceuk di urang mah lain dukun nanya Ma Paraji. Maneh mah ngalaman Ma Parajinya? Acan. Apal Ma Paraji? Acan moal. Mun zaman ayeuna mah pan bidan. Jangan ayeuna kan bidannya. Ngajur teh suku bidan wae teh teh bidan teh Paraji zaman now. Da baheula Paraji apa tanpa pakai alat nanau ditempol belum. Hayu dulu. Bener. Saya tinggi. Tangis keluar huruna. Apa Paraji mah dicamakan doang ya. Apaleun. Budak anu dijero teh tah, budak dijero anu di gelap ieu euy. Di gelap ieu teh budak anu dijero teh. Nah, baheula mah eta carita teh eta teh Ma Paraji teh kadang bisa ngajampe ongko kan Ma Paraji mah teh disebut teh dukun lah, setengah daripada dukun. Tuh. Ngaranna teh Nyi Siti Jarwo. Nyi Siti Jarwo. Gaya. Nyi Siti Jarwo teh awak teh jangkung leutik tipis. Buka panjang. Arwi. Henang. Nyi Siti Jarwo teh matana belok. Apa mata nu belok? Sok aya ge mata nu kaluar. Motor kayak main mah motor kayak gitu. Serem lah itu Siti Jarwo. Gitu. Siti Jarwo. Siti Jarwo teh dukun nitah ka Ma Paraji aya deui. Nitah ka hiji jalma Ma Paraji tuh dibayar ku Siti Jarwo teh. Ya Ma Paraji. Tuh Siti Aminah ayeuna keur ngandung eta budak eta lamun kaluar bahaya. Kabeh yeuh bakal bararungaheun jalma anu orang Islam mah tapi jalma kafir mah moal barungaheun. Ceuk eta Siti Jarwo teh. Aing cenah berhala-berhala sembahan-sembahan aing bakal ala lancur, patung-patung ala lancur. Tapekong apa naon? Patekong ngaranna teh. Tapekong, patekong. Naon pokona geus kitu tah. Kesembahan orang-orang jahiliyah bakal ala lancur lamun eta anu dikandung ku Siti Aminah lahir ke alam dunya. Dibayar eta Ma Paraji teh ku Nyi Siti Jarwo. Bayar. Kumane pura-pura pulasara urus kumane tah ieu ku aing dibere besok ke maneh lamun geus ditukang tusuk eta patuangan Siti Aminah dibayar ku Siti Jarwo kulantaran Ma Parajina nyaburu euy gaek wae dibere duit da meureunnya dukun bayaran atanapi Paraji bayaran Paraji jeung dukun-dukunna Siti Jarwo. Nah,
Singkat cerita datanglah eta Ma Paraji. Assalamualaikum, biasa kasih kami. Waalaikumsalam. Aduh aya naon Paraji nu cek bahasa urang mah itu nya, bahasa urang mah gitu. Jenapan padamu teh cenah Siti Aminah teh nuju ngandung tos bulana. Bilihna bare di Pulasara kitu diuruskeun ku abdi cenah. Oh, atuh mangga cenah mari kitu masuk mangga. Kalebet. Di Pulasara disisiran, koe tak Ma Paraji teh. Disisiran bari ngobrol geus heueuh. Ganti ka pidah tukang Ma Paraji tukangeunana. Pulasara Siti Aminah ka tukang disisiran rambut teh. Lila sisirna ditukeur jeung peso. Pas keur nyabut eta peso, Allah langsung ngutus ka malaikat Jibril. Jeung Gusti Allah, Jibril turun ka bumi. Tingali tuh Siti Aminah nu keur ngandung Nabi Muhammad erek dibahayakeun, erek dibunuh, buru turun cokot pesona. Langsung pas erek ditusukkeun dicekal manten ku malaikat Jibril. Dibalikeun eta peso teh leungna sasat. Beulna eta Ma Paraji bunuh diri tak eta saking kemuliaana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi bisa ngeureun kanjeng Rasul. Keur di jero patuangan kene oge kanjeng Rasul mah teu bisa diheureuykeun. Teu bisa dicidakaken. Eta Siti Jarko ngintip, aduh bahaya ieu bahaya. Kumaha eta Ma Paraji teh kulo jadi bunuh diri sia tolong. Baik kita nusuk patuangan Aminah kulo tusuk patuangan sorangan eta. Didinya langsunglah aya suara Siti Jarko maneh moal bisa nyilakakeun Siti Aminah sabab eta nu dilahirna anu dikandungna eta teh lain manusia biasa, manusia luar biasa bahaya sia Jarko. Moal bener aduh cek Jarko kabur tuturna cam kabeh itu cam kabeh dieu icing ka Cilalay tuturna di Cilalay dukun. Nah eta diudag-udag Siti Jarko ripuh Ma Jarko teh si Jarko nu goreng tadi diudag-udag tah eta lah keagungan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tingkat biki gede kanjeng Rasul teh biki ageng umur sekitar 17 tahunan lah. Sweet 17 mencek orang banyak. Kemejengna amis-amisna 17 tahun. Geus katingali kanjeng Rasul kasep. Oh, atuh kasep luar biasa. Gitu. Da anu nyarios ge rada kasep. Ya. Anu nyarios ge kasep teh. Nah, lumayan lah irung rada ayaan lah. Kepesek teh geus kitu. Lumayan lah kebagian lah, sakila kebagian. Nah, kanjeng Rasul 17 tahun membajenak kasep. Kanjeng Rasul mapah kapalih ditu, kapalih kulon, aya nu nyarios. Aduh, saha ieu nya, beri kasep kieu. Mun urang mah, saha namina? Kanjeng Rasul teh ana Muhammad. Angkat teh kanjeng Rasul ka belah wetan. Aya nu nyarios aduh, ieu saha nu kasep kieu euy? Saha namina teh teh? Mun cek bahasa zaman enak urang nya zaman urang enak urang. Minta nomor WA aja dong. Ah eta bucin wae eta mah. Nah, ieu mah teh zaman kanjeng Rasul mah. Ada tangan kanjeng Rasul. Lewat ka belah wetan aya nu naros teh. Saha nami anjeun? Ana Ahmad. Angkat teh ka belah kidul. Aya nu naros teh. Aduh, saha ieu meni kasep ieu? Ana Toha. Angkat teh ka belah kaler. Aduh, saha ieu meni kasep ieu? Ana Yasin. Terus mangkat ka dieu ka ditu namina gonta ganti. Sabab kanjeng Nabi namina seueur. Gitu. Terus singkat carita eta jelema teh ngarariung tuh tadi panggih jeung lalaki nu kasep euy. Saha ngaranna cenah urang geus panggih? Muhammad. Oh, urang mah Ahmad dah. Kali itu ieu mah urang Toha cenah. Urang Yasin. Wah, beda-beda. Urang Mujamil. Wah, beda-beda ya. Tapi kasep saruanya, kasep koskiu. Oh, ternyata supaya ngajaga daripada fitnah manusia. Hanya Rasul dibeda-bedakeun namina. Mun kitu beusi fitnah jadi fitnah gitu. Bisi barogohon ka kanjeng Rasul. Eta doang Muhammad, waduh Muhammad si tergila-gila ka kanjeng Rasul. Gitu.
Apa cerita Nabi Yusuf apa? Anu kasep ka bina-bina anu nepikeun kan awewe teh keur-geuretan bawang ningali Nabi Yusuf lewat bawang geus heep leungeun di keuretan saking ku terkesima melihat Nabi Yusuf tah eta teh saparapat ti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kabayang coba aduh kumaha gantengna Kanjeng Rasul Nabi Yusuf saparapat oge geus kitu konggo Kanjeng Rasul gitu kebayang tuh kebayang mudah-mudahan lah orang malah sanajan can apro itu sangat diharapkan atau mimpi-mimpi jeung Kanjeng Rasul teh nya gitu. Tapi ari mimpi jeung Kanjeng Rasul pada lain jalmi sembarangan oke gitu nya urang mah jalmi seueur dosa mah atuh wallahu a'lam gitu kan mudah-mudahan ku cinta mah saja kurang ditepangkeun di alam dunia, di alam mimpi, insya Allah ke di akhirat kurang bakal disapaatan ku Kanjeng Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sapali hadis dicarioskeun man azama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumil qiyamah. Tasa jalma anu ngagungkeun kana kalahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka bukti eta si jalma teh engke di poe kiamat bakal disapaatan ku Kanjeng Nabi Muhammad eta hadis eta teh sapalima anu nyarioskeun eta teh dhaif eta hadis eta disebut hadis ku Syekh Nawawi Al-Badani dina kitab Madarijus Subul sarah daripada Al-Barjani gitu. Nah sangat luar biasa, mudah-mudahan orang ke bakal disapaatan ku Kanjeng Rasul. Amin. Gitu. Yakin cinta Kanjeng Rasul kita? Yakin. Cinta Kanjeng Rasul kita? Yakin orang bakal disapaatan yakin? Yakin. Mudah-mudahan insya Allah. Gitu. Coba ayeuna jelema anu nyaritakeun bahwa acara muludan teh eta bid'ah. Oh, cenah muludan di dituna. Si Amang. Ngajina kurang jauh. Gitu. Oh, cenah Amang caya cenah atuh meuli sok kitu. Yain sok abdi mah. Ayeuna kieu we. Tingali kitab Al-Barjanji. Kitab Al-Barjanji teh pan eta nyaritakeun maulid Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tah eta Syekh Syarif Al-Barjanji teh eta teh ahli hadis. Nah, jelema ayeuna timbang hafal hadis 2, 3, 4, 5 geus ngabid'ah-bid'ahkeun. Arti teh apa eta teh anu arang berjanji. Loba kitab-kitab maulid teh aya deui nu ngaranna Simtuduror, aya deui nu ngaranna Maulid Tiba, aya deui nu ngaranna Qasidah Burdah. Jeung anu sajabina eta sadayana nu ngarang kitab-kitab maulid eta adalah ahli hadis kari-kari ayeuna ku jelema ku zaman ayeuna loba nu ngabid'ah. Nauzubillah min Jalik. Sengaja loba nu ngabid'ahkeun orang Indonesia mah waktu muludan waktu rajaban tetap terus dengan cinta terpudar alhamdulillah. Nah itu mudah-mudahan kurang dengan cinta ke Kanjeng Rasul, mudah-mudahan Kanjeng Rasul oke males karena cinta orang kanjeng amin. Sehingga orang ke disapaatan di yaumil qiyamah amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Sabaraha menit aya sajam teh. 39. Oh, lumayan lah ya. Bisi wong itu itu. Sebab aya nama bisi aya polisi atau napi aparat lewat. Wah, cenah muludan yeuh. Oh, bisi pan enakan keur masa pandemi kene dibatas kan dina aturan di Kecamatan Urang Maduka di Kecamatan Nusanes mah nyata sampai jam 9. Urang turutkeun wae aturanna bisi pilih gitu. Kumamaha urang turutkeun wae. Dalam cekap sakieu lamun teh mah aya anu leres alhamdulillah, lamun aya nu manfaat canda, lamun aya nu salah wayahna piceun. Jadi lamun aya nu bener eta semata-mata di Allah Subhanahu wa taala. Lamun aya nu salah eta murni daripada kebodohan pribados gitu. Jadi nyuwunkeun dihapunten anu beribu-ribu hapunten lamun teh mah seueur kalepatan.
Itu eta mah sekelumit tentang kisah Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Atuh lamun dicaritakeun kabeh mah moal mai sajam 2 jam. Ayeuna kita berjanji oge kandel, coba lamun diterjemahkeun dicaritakeun kabeh eta isi kita berjanji moal mah hisap poe 2 poe. Omong langsung kieu di acara kieu atuh tunduh. Udah bener teh? Benar. Saya lamun make musik karek moal tindeun. Pakai marawis,nya pak opak goblok itu kan kemarin terang pak opak goblok wajib dicor bareng ieu kecerek wajib nah sok saraosak itu mudah-mudahan aya berkah nu penting urang ngagaduhan niat usaha Amin. eta niat merayakan Maulid Kangjeng Nabi besar Muhammad atas dasar kecintaan kurang. Alhamdulillah paratos dibuktikan tadi serta acara-acara kurang baca sholawat 300 balikan. Atuh tambahan deui mangga ke lamun ka salat 100 mangga moalila ieu gitu moalila ieu 100 insyaallah geus loba hadis-hadis tentang nyaritakeun hadis-hadis sholawat geus loba bahwa oke di awal kiamah teh saur Kanjeng Rasul anu panglobana jalma nyaeta jalma anu maca sholawat teh Kanjeng Rasul itu katingali jauh kene ge bercahaya con tadi mana sebaca sholawatnya wah cek Kanjeng Rasul teh muhun Kanjeng muhun cek kitu hai sareng padieu jeung golongan orang-orang ahli sholawat bercahaya kabeh jalmi-jalmi baca sholawat anu sering baca sholawat. Mudah-mudahan urang sanaos urang ke dunia mah hidup hitam lagi ampun hitam sanajan hitam insyaallah lamun teh urang sering baca sholawat mungkin teh yaumul kiamat teh bercahaya bagaikan rembulan tanggal 14 bulan purnama gitu ya sakitu wae cak deui nyuhun sekali dihapunten lamun aya kalepatan sabab al insan mahalul khoto wa nisyan manusia mah tempatna hilap jeung salah jadi kitu lamun aya kalepatan nyuhunkeun dihapunten anu saageng-agengna ditutup ku wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.